Teh abi nembe uih di tukang sayur, meser supana eta 2.000 sakantong, terus meser wortelna eta 1.000. Cenah mah 2.000 cuman nuju mirah saurna teh nya. Terus abi ge meser tempena eta 2.000 nya, terus lanjut di suiran si supana. Tah dinten ayeuna mah abi teh ngansep 5.000 nya balanja teh ieu teh kanggo masak emam 2 kalieun, siang sareng wengi. Hai, assalamualaikum. Lanjut we si wortelna diirisan, ieu ge wortelna ku abi teu dikupas heula nya da bersih dah sae ieu langsung we ku abi teh dikeuretan, dipotongan. Lanjut we abi teh bade ngeuretan si tempena, tah tempena teh ku abi tadi disimpen dina freezer heula nya, jadi we teuas tuh harerese motongna teh teuas. Tah kanggo si tempena ku abi teh bade dipasak dibacem kitu nya, tapi mah bacem versi abi kitos dibacem nembe digoreng. Lamun si jamur sareng wortelna bade ditumis dicampurkeun sareng sawi putih da abi kan gaduh keneh nya. Lanjut si jamurna teh ku abi disiram nganggo air panas, gunana kanggo naon ya, kanggo ami teh asak we nya ami teu bau kitu pokona mah. Lanjut tempe nu kenging ngeuretan teh direbus kitu nya dipasihan bumbu, gula merah, terus desak marinasi, ketumbar, bawang merah, bawang putih, lah nu karar itu pokona mah nya. Terus ku abi ge dipasihan kecap, terus dipasihan aromatiknya sereh lengkoas sareng daun salam. Tah ieu tadi jamur tos dileop teh nya ulah dikeum lami langsung dipiceun we nya dan teh buya tuk asak teuing si supana. Lanjut ngumbahan si wortelna, si supana sareng si sawina. Ieu teh abi sawi nu nuju keur eta teh seep-seep di kulkas geus seueur keneh bae. Kusabab kan anu ngeuem ke ngan duaan jadina nya teu seep-seep. Lanjut tos beres mah bade ngulek bumbunya cabe, bawang merah, bawang putih, sareng kemiri. Ieu kanggo bumbu tumisanna kusabab keur hoyong rada lada-lada gitu nya jadi dicengekan saalit mah. Tah ieu tempe bacem lagi atos ngaguluprak cenah tos rada saat pareuman we komporna. Lanjut tangkringkeun wajan, pasihan minyak atos panas bade digoreng si tempena. Tadi ge ieu ku abi diengkeun heula nya teu langsung manaskeun minyak. Tah lamun ngagoreng tempe bacem kieu mah geuning ditinggalkeun nya da kusabab kan tereh tutuk, tereh asak, coba ge seuneu teh ulah ageng teuing. Terus cai rebusan bacemna ku abi teu dipiceun nya disimpen we na kulkas engke kanggo deui ngabacem kitu nya da nya ah nya dipiceun mah. Singkat cerita si tempe bacem lagi atos asak pindahkeun minyakna, eurihkeun kitu nya sisakeunna saalit kanggo numis. Lanjut tumis si bumbuna anu kenging ngarendos tea. Lamun hoyong lebih enak mah ditambahan ku daging ayam, sosis, bakso, cuman kan abi mah teu aya jadi saaya-aya we nya. Menurut abi mah sakieu ge atos enak nya, bumbu atos asak mah nembe dilebetkeun si wortel, pasihan cai, terus pasihan we seseni. Penyedap, pecin, uyah, lada bubuk, bawang putih bubuk, sareng gula. Sebenarnya mah nya teu dipasihan gula pasir deui ge tos amisnya tina wortel cuma da abi mah asa kirang gitu nya jadi we digulaan. Lamun wortelna tos asak kawas kieu nembe dilebetkeun si jamurna, da masakna kan moal lami da tos arasak ieu eta mah nya komo mun sayur mah. Nu penting layu. Tadi kan jamurna teh dileup cai panas jadi kan setengah matang nya tuh. Tos kieu mah tos asak we tadi tos diasaan ku abi nya. Tos asak ieu mah lanjut we dipareuman si komporna bade dipindahkeun kana piring. Padahal cek abi tadi teh ngangge cabe merah arageung gitu nya, tapi karaos lada sugan mah moal lada ieu teh lada. Coba mah dibeureum deui nya. Tos we mam sareng nu kieu wungkul ge nikmat pisan sareng tempe bacemna pokona mah asin, amis, gurih kitu nya. Hilap tah si tempe lagi pindahkeun kana piring, tos we beres sadayana tuh menggoda tidak masakan nya. Tah di dieu pasakan abi tos beres aya tumis jamur campur wortel, sawi kitu nya sareng tempe bacem hayu cuang emam.